si anjing ditinggalkan karunya hari dibugubug aing nu jangar kebayang ku siapan ieu rek ngalamar widadari dar si rek ngalamar kebayang da budeg aduh woi ayo woi ayo woi aduh Allahu Akbar naon aduh kakara naon hayu teu ngarti aing mah ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek rapat ongkoh kudunungan dikumpulkeun terek badami tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon barali deui nah ieu barali terek meuli seblak aduh ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan si goblok ya Allah karena hamba telah susah payah untuk menerangkan sesuatu tapi beliau tidak mengerti yang aku ucapkan ya Allah beri kelangkanlah ya Allah 1 2 1 2 3 eta terangkanlah eta terangkanlah hati yang sempurna ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari godaan panayagan yang garelo ya Allah urang teh ayeuna terik init kayak sawarga Maniloka nyaeta raja urang teh Prabu Naga Percona katarik ka pati-pati ka bentang asmaragama ku wanoja atawa widadari ngaranna Dewi Supraba dina waktu ayeuna ya bade kadang gicupan jadi aduh ya Allah ya Tuhan kami mudah-mudahan ya Allah saya diberikan obeng ya Allah ancepkeun ku aing kana ceulis sia bros ka itu anjing tah karaja anjing aduh soder goblok sia ceulis sia tah beda-beda teuing sia Balucania loba mantega balucenani bau tarasi angin lagu naon teh anjing Bollywood atuh indie siapa teh nyaho balucania loba mantega balucenani bau tarasi lain mana di dulu-dulu ku aing ngobrol jeung sia jiga nu akur akur naon anjing sidik rieut ditinggali jiga harmonis meni ketawa-ketawa teh ketawa anjing lieur nah teh nyambung-nyambung ngobrol jeung si itu nyaho beleguk sia matu uyuhannya kuat nah budeg goblok sia mah segitu juga udah uyuhan tong boro-boro sia dengan inungna ngagantung maneh nah lieur kabayang ku sia dititah meuli minyak der meuli oli bala-bala digoreng ku oli teh asak-asak dititah meuli beas der meuli keusik eta keusik disangut teh asak-asak anu leuwih parah mah bapak nak ditah meuli udud der meuli pulpen eta bapana beleguk eta pulpen diseungeut nya ya rokok rasa mangsi dititah meuli permen der meuli baud eta baud digelom teu beak-beak kabayang ku sia gitu dititah kalapa kabayang ku sia naon ngadon yang paraji majar teh edureuneuh kabayang teh sia heeh tah iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung sia mah nah sabab aing boga kuncina kumaha
dengekeun ku sia lamun hayang nyambung dengekeun kumaha tempo aing perong matana cing deukeut perong nah mesion tempokeun sima perong tah kitu tah huntu kekerot kumaha sia mah huntuna semplak ganyel heula tah prong gitu lah mesionon mesimaan jadi sieun secara fisiologis teh bakal sieun ya prong geus tah cing deukeut prong mun bisa mata sia teh hideungna nu belah dieu ka itu si anjing sia tuh pajengjang ning prong sia teh cing deukeut prongna teh cing deukeut anjing sisirian sih teh cing deukeut mesioneun cing deukeut tah tempo aing tempo tempo anjing cicing tempo tempokeun tuh tah mun bisa salahnya mun bisa neulana tong deukeut teuing aing ge digebug sia mah galak jabat ti budak teh galak da di imahna ge ditulisan awas anjing galak ai anjingna mah bager sia nu galakna anjingna mah ku hayam geus sieunneun tempona tong deukeut teuing ti kajauhan bisa digebug cing dep contoh aing tempo carana hei naon tuh ya anjing dari toel acan hei naon kumar kali katung tung ala katung jadi urang teh ayeuna rek init ka sawarga Maniloka rek ngalamar widadari dengekeun Yah, nyambung nih eta. ke anjing ala katung jeung sawarga anu hubunganana ieu teh teuing engge teu nyaho nah saha nu hayang ka widadari jeung saha ngaran widadarina samelado alama oi dicoya sedikit rasa trikotok tong dilebok sabab pahit aing perangasaan eta ge pamere ti babaturan dan disangka teh syukro pek jadi hakan teh hayam kade mana maulan rutan aing oh jadi Dewi Supraba nyaeta di sawarga Maniloka sabab raja urang katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku eta Dewi Supraba di sawarga Maniloka dengekeun ke samelado jeung Supraba anu hubunganana anjing teuing engge teu nyaho iraha urang berangkatna tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang digoreng deui nepi ka pasagi kumaha tong dilebok sabab eta ngabohong ongko tahu bulat tapi pasagi sabab dinahakan dalam manusia bohong eta teh bakal pinuh ku kimia-kimia anu merugikan awak di mana eta kimia anu merugikan awak mana bakal nyeri beteung di mana nyeri beteung sia bakal asup ka UGD saat cana ka UGD sia bakal dibawa kana nya eta anu disebut mobil ambulans atawa dibacana ambulan eta sepakat yen eta yang sanajan ditulis ambulans tapi dibacana ambulan urang ulah ngaropak aturan ulah nyebut ambulans tapi tetep ambulan ulah Omar sabab eta tidituna sabab mana lamun nyebut ambulans mana disengsarikeun ku batur di mana sia disengsarikeun ku batur mana jiga nu gelo di mana jadi nu gelo mana bakal abus ka psikiater di mana abus ka psikiater mana bakal diberi obat kitu oge lamun sia obatna lamun cager lamun teu cager mana bakal gelo terus oh jadi ayeuna initna bener nah anjing di loba teh bisa leutik teuing ka kitu nyaho hayu urang init naon hayu urang init naonana urang init naonana urang init naonana urang init naonan teh oh poho ambulans teh ya
Eta ambulans teh bahasa Inggris dan bahasa orang nama ambulan atau mobil jenazah. Sakitu. Oh hayu urang ini. Dengekeun anjing. Gampang anjing ngomong naon anjing sieu mah. Alah ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas bolongannya. Mudah-mudahan hamba bisa ngobrol jeung sieu ya Allah. Perong, jangan dekat-dekat, bahaya bisa dicekuk. Hei, naon? Iya, iya, yes, yes, yes. Sukses. Nah, Umur-umuran kekera nyambung ya. Hei, naon? Iya beres. Umar kali katung, tungala katung, tungala katung, tungala katung, tungala, la 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 katung, la 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 la, Aisyah ngomong naon? Samelado anjing, ambulance. Kamu jangan bilang-bilang ambulan, sabab itu pikageuleuh. Ambulance teh bahasa Inggris. Jigana ieu jelema stres ya. Ngomongna teu balik di jelema ieu. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari godaan orang stres ya Allah nu aing anjing. Beda-beda teuing anjing. Si goreng nanaripu geus badami teh si goblok. Aduh, ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari orang penipu ya Allah.